Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, simkuring menuju aya di Karangresik, itu di Kota Tasik, menuju ningali renovasi Bumi Raisa. Raisa teh unggul kedua, pasang giring ngadongeng, tunas bahasa ibu anu dilaksanakan ku Balai Bahasa Jawa Barat sasi Desember tahun 2020 hiji. Tah ieu bumina parantos rengse kantun ngecet. Aya Abah Budi nuju babantu ngecet. Aya Ibu Ageng, mohon. Raisa, teh, ayo ngobrol. Kita sakedap deui rengse bumi teh nya. Kumaha paraosan Raisa ningali bumi tos. Apa turun pisan, asa nyimpen abi teh bumi janten sae. Abi mah biasa ngatur ke nunggu. Balas mah insya Allah panah di tas Ageng. Mohon. Tak ieu teh tanda buktos yen urang ku basa Sunda teh tiasa metik hasilnya jadi sanes bahasa Indonesia bahasa Inggris wae apan urang dina palasipah ge bahasa Inggris kedah tapis, bahasa Indonesia biasa, bahasa Sunda kedah bisa. Jadi Raisa itu juara kedua ngadongeng sa Jawa Barat gitu kan. Sajabi ngadongeng naon di kemahiran Raisa teh? Kantor jadi juara naon? SD ngadongeng wae. Ngadongeng itu SD. Anu di pinggiran ieu mah ambu. Oh. Iya drum band pimpinan. Nah, iya ngaos di pangos. Pimpinan teh maksudnya jantan ieu mayones. Mayoret. Mayoret. Tuangan Bapak eta. Jadi ieu kikituan tugasna. Mohon sareng anu ngalareskeun adik-adik. Mohon. Anu kelas 5, kelas 4. Eta mayoretna sareng Raisa jangkung mana? Jangkung mayoret. Jangkung mayoret. Tuh itu baik tuh kayak diajar karawitan Sunda, diajar naon diajar kesenian Sunda. Dia teh kumaha kieu teh sae. Yuk, cenah sama saudari sama kabarit kepencet. Mohon. Janten beurit teh sato nu seur akalna. Urang ulah Pinter. mohon pinter beurit pan kan saya beurit jeung anakna kaluar tina kandang ucing gitu kan anakna mau reuwas. Mama teh ucing tenang jeung mama mah. Tah barang si ucing rek ngarontok tah beurit teh kan langsung gogog sieun malengos gitu tah. Tah indung beurit ka anakna tah kitu pentingna bahasa asing teh. Namawi ku ayana ieu bantosan ti Balad Kiba ya teh, ti Balad Kiba, ti alumni asrama WMBS, ti Pramuka, Kota Tasik ya. Mudah-mudahan kapayuna teh sa di 17 lantainya, kalau duh ka langit, duh ka ditunya. Amin, Bapak. Raisana sing rajin diajar, prestasinya di naon bagi ditingkatkan gitu kan. Eta ke tinggi badan ditingkatkan ulah. Iya ulah. Terus asa kata jadi juara naonnya nu ti Depak teh naon teh? Ngadongeng naon Rita? Situ Bagendit sareng sakadang kuya jeung sakadang maung siliduruk. Siliduruk paya tuh. Itu Bapak. Atau terang dongengna si kumaha dong atuh asa pirameun eta. Eta tungtungna teh si kuya teh kan kacida pinterna. Mohon. Jadi we dibalik-balikeun kitu teh acan terangnya. Teu acan siliduruk mah. Upami sakadang kuya sareng mah si dijenggut atos. Siliduruk mah teu acan, ibu teu acan. Si kumaha dongengkeun. Ieu
ya bapaknya. Dina hiji poe aya sakadang kuya bikang ukur moyan di sisi basisir eta awakna teh bulistir lintung bapak manehna bangun anu suka bungana hari ringan diselang ku niru-niru tatabuhan hari igel-igelan pokna uling buntir his ujung di kajauhan tentunya pun yang ayaran menyerangkun nyaeta sakadang mau teh nyampurkun bari rebo kuda harun ukur pang bibita ka sakadang kuya sakadang mau pok nanya kenaon sakadang kuya euy ih sakadang mau kuring mah ukur kokoren neangan hakanun tapi guning eta meuni rebo kuda harun sakadang mau ngajang kuring eta teh iyo mah jang dulur kaula ngaluya atuh di kaula mah hakanun teh da kaula mah ka dieu teh gregetun hayang ngrekep di dinya atuh puguh para wargi ngadenge omongan kitu sakadang kuya teh ruwasun tapi manena kasana jan siun neger-neger karepokna teh kieu sakadang mau daging kuring mantau tongona lihat lamun hayang munah kelem ejakian pedong elon kudu diduruk heula kudu diduruk heula kumaha carana euy ih sok ka ditu heula gurane angan suluna kaleuweung ya aing mah apal kana akal cik sia engke sabot aing kaleuweung sia kaburnya aing mah teudeuk deuleuh ai misi didinya teh percaya mah sok aing cancang didinya tak natang ka gede tah aya aroi panjang sanggeus kitu leo sakadang mau teh neangan suleuh Cang-cang menitna. sakadang kuya buru-buru ngukuy nyeun liang pikeun manehna nyulusup asup kana jero taneuh sabot diduru para wargi teu lila torojo sakadang mau datang manggul suluh si suluhna teh dibruk-brukeun kana awak sakadang kuya buru-buru nyulusup kana jero liang ku sakadang mau sut disungut jegur ngagedean sono teh tok sakadang mau nanya sakadang kuya hirup kene hirup ane atuh dah di dieu mah sono teh betahanut ibaruk tiis ya ku sakadang mau teh ditamahan deui eta suluhna atuh beuki ngagebadagan sono teh bok sakadang mau nanya deui panasaran sakadang kuya tune malan para wargi nah ari kurumuy teh sakadang kuya ngurumuy tina lebudurukan bari awakna jadi bodas da bubu pinuh ku lebu para wargi sakadang kuya guning sia teh hirup keneh ha ipu bocah kuing di dia masono teh batanot eta ujung duit awak si lain jadi bodas euy begitu gak bisa maunya lamun kuring boga kulit podas jiga saing euy ih bisa tapi kudu diduruk heula kawas kuring moal panas gitu euy inya moal atuh apana nu oge ieu teu nanaon sok geurang ngagoler teh di dinya tah natangkal gede tah engke ku uing ek diburu-burugan suluh barang seut diseut jegur nepi ka ngabebela pok sakadang kuya nanya ih sakadang mau ngilup keneh hirup euy tapi geuning panas euy ih da panas hot teh da mimiti oke moal
bogoran. Kuing tamahan deuinya sulunanya ami bodas. Bisa kadang kuya teh di tamahan deui eta suluhna. Atuh teh beuki ngagedean eta sunut teh. Oh, sakadang kuya nanya deui penasaran. Sakadang naon? Hirup keneh. Sakadang naon? Sakadang naon? Hirup, tapi kan panas ya, panas. Bari sorana teh les-lesan para wargi. Nah ari teu kungsi heula kalah kadenge sora tina durukan. Ting pletek, malah aing ngebletung. Apeletung. Aperepet. Well, bletung nasi goreng teh eta bulu mau kaduruk, bulu nabi tuh kaambe bau hangit, da eta daging jeung kulitna kaduruk para wargi anu kusimpuring di pihormat, cindekna ieu carita kieu geraya. Papatong rejeung galatik. Nya. Heuy. Lali bereta kujang-jangna. Nya. Tau nganggap enteng kanu leutik eta nu leutik lupa akalna. Goblok. Tadi Raisa nyebatkeun sabaraha kecap rebo. Naon hartosna teh? Rebo teh riba Pak Pinuh gitu seueur. Nah, terus ari ieu mah kameramen mah rebo teh kemis ka ditu. Eta mah dinten rebo. Dinten. Teu kabayang tadi kan mau manggul suluh. Kumaha manggulna? Kitunya Pak. Atuh beureun sukurna teh kitu teh kumaha. Dina dongeng teh nya kieu ya Raisa. Dia teh aya tema. Aya pelaku nya aya latar. Dia sebenarnya jadi pelakuna. Aya tilu. Tah wae. Ngadongengkeun. Sareng maung sareng kuya. Tilu. Dua kita Sing eta heula eta heula. Dua. Pelakuna sawae. Kuya sareng maung. Kuya sareng maung sadeui. Tuh Pak atuh. Dua mah 200 atuh. Ya dua pelakuna dua, sapelaku 100 nya. Turun. Jadi kerana kieu. Lamun Raisa ngadongeng di payun bapaknya. Ayo sakedang maung sareng 1000 rencanganan. Jadi seueur nya. Itu dongeng nuju kelas sabaraha Raisa teh? Nuju kelas 4 Bapak. PTT. Mohon. Sanu ngalatihna? Ibu Haji Tati. Tati itu berdiri. Oh Tati eta mah Tati. Mau emutkeun ayeuna nya. Pamil kamari nu juara di Bandung saha eta nu ngalatihna? Teu aya, abi mah emut keneh nu ti Ibu Tati. Oh, dongeng eta keneh gitu kan. Abi teh kuya diduruk. Oh, jadi silih duruk tuh bener ya. Tapi kuya mah nyulusup. Mohon. Kuya dusun atau mah. Dusun kuda teh. Terus buku durukan nyulusup. Ya, kali ka ieu ka urang ieu apa Budi Rianto nuju ngechat teh peridinya. Mah kamar Raisa bali mana engke? Abi mah nyelempet. Di bali. Mohon pan sika kuya we lumput gitu. Gitu. Mohon sok Raisa balik tah ieu nuju ngechat ieu. Tah ka dieu ieu. Itu Abah Budi Rianto teh anu ngagambar karikatur ada endul di majalah Mangle. Saya yang ngechat nama. Pan ngechat ada pigelang. Rata-rata tukang ngechat kieu mah paling dari badminton. Badminton gitu. Sejenna para wargi ieu deh ke aya kamar. Bipun kantor ngechat tunggu kamar ieu jamban. Itu dapur. Kana naik ka luhur, saloh ka payun urang. Reongan deui tah ieu mah terus mah saya pisang dia ngomong teh aya makam teh aya makam jadi tiasa diadegan teh tiasa diadegan saya dongeng mengenai yang mengenai karena karakter
Yang teh Mohon. tulang naung. Terotot heong. Jadi si monyete gaduh suling. Sulingna teh mau diduruk, sulingna dianggo suling. Tapi teu waras ditiup teh. Tah kulantaran teu waras ditiup, dihakan ku monyet teh. Malag, gitulah. Yang langsung dongeng. Abang tadi Bapak ya Rama Raisa ya. Mohon. Kan kepala dia itu Rama Raisa itu pada mulanana akan mau mebelnya. Ada mau naon wae? Udah lemari, rak piring, udah gitu rak yo Maria. Upami kursi, sok kenapa? Kosong. Yakin tara runtuh mau dicarikan? Tara. Taranya. Angkanya sih karena di dama ku akangnya. Kan aya bantosan di Pramuka teh Candugi, di Pramuka mah namanya di klinik basa sareng di alumni WMBS. Kayak manawi anu di Pramuka mah kanggo mebelna. Kompor harga beda, kompor. Rasa gitu. Boleh ngahanutan paru-paru heula nya. Pemitu ada paru-paru basah. Ngaleutnya. Entar nuju Senin Kemis gitu Pamang. Pamang jujur Kemis, pami paing mah jeung ngodoan. 28 dinten deui. Kodoan teh gitu. Sarawar ge. Abah Budi nuju kareksekeun. Jadi mugi-mugi ieu urang sempat kagegelan lah ka emut di balad-balad tiba sareng alumni asrama WMBS sing janten penjumanget kanggo Lisa supados ieu prestasi ngadongeng teh di naon digeder-geder deui ngadama YouTube minimal 5 urang mah aya nontonna 1 2 3 4 5 tuh tapi ada Bapak ngadongeng naon we ngadongeng Bapak oh teu tiasa saeur mana teu tiasa saeur Raisa tukang Ngadongeng eta kursi. Abi mah dengar. di piwarang pemburu. Hoyong. tak biasa nama ibunya aya paribasa teng maruteng anak merak kukuncungan biasanya kan teng manuk tengnya eta lepat teng maruteng aya maruteng teh anak merak biasa upami putrana tiasa ngadongeng ramana tiasa nah bapak teu Ya yang ngajar paling. oh Bapak Abi mah Bapak sok ngabodor sadi dinten. rame Sanes ngadongeng. ngabodor kumaha Sok aya we PKS serius. contohna kumaha dongeng oh naon deui Seueur we ya Pak. TKM mah. Kata tanggi sok saleserihan ku Bapak. mohon atuh pirang kana TV kana TV telah direkam yakin numpuk sih direkam teh Itu tidak biasa naung. katingal tidak pan nu galing mah sok ngabodor katingal tidak rambut jeung dua dinten leueur yang salah ngechat mah kayak tiasa di linggihan di sasing beuki suhud diajarna dina berkesenian ge mangga dinten ambu ngawartoskeun teh ka manajerna pemi lengser tong diombongan nya tong ngonggo kongkorong dirat semi-sami bola pingpong lepat eta teh lepat biasa we lengser mah gitu kan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.